maka kolbi bakal boga penyakit dua rupa, aya hate nu bersih, aya hate anu kotor. Jelema nu kotor hate moal bisa menang ilmu, moal komo jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngadenge ceramah ieu hate malang bakal eah-eahan. Iya, ceramah kitu aing ge bisa atuh lain kudu batok sia. Hirup kudu ngarasa kosong, artinya jelema kosong mah teu boga naon-naon, pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek oge didaekeun. Maka ibu ayeuna daek pangajian keur katakelan ku daek, keur ngelud mah geuning. Nyaho atuh. Heeh. Pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa jadi bisakeun. Hakikat urang teh geuning no, teu boga naon-naon, Pak. Mata keur jelema anu pinter sombong, maka di akhirat nu cilaka lain nu bodoh. Sabab nu bodoh masuk rumah sadiri, boloho maneh mah hirup teh. Rumaos we, atang masuk sekolah ge henteu, salah. Coba nu pinter beleguk maneh mah gagapa. Sok tangtukeun masjidna debat jeung aing, nya garelok cukup mah. Matak nungaran kahirupan cicing dina angka kosong. Jelema nu kosong hate panggih jeung laleur bakal jadi ilmu, panggih jeung hayam bakal jadi ilmu, panggih jeung hileut bakal jadi ilmu. Anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu dengan jelema nu kosong hate. Batak kuring di lembur yang ngera anjing karena dicarekan malahan lentong ka anjing punten teh citepun buru ka anjing teh. Dasar anjing ngegel gini. Cerita tangga teh gelo. Anjing teh nyebut nu gelo, mah nya cenah guruna anjing. Kali-kali mah urang guru ka anjing. Anjing paeh ukur bilatungan beres. Manusia maot hampura lain sakadar bilatungan tapi bakal tepung jeung alam balitungan. Sanajis baham anjing masih jadi bisa dikubah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantol awak padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa geuseuh kana kajadian batur. Batak mengkieu patuh tah jabat beuir ieu mah kanu jangkung nyebut taraje. Pamajikan bontok betekok bari ponok kumaha ngomongna ieu teh awak adalah drem. Sarua yang dicabok. Salamatul insan min hifdzil lisan. Salamet teh jelema kumaha bisa jeung teu ngajaga letahna. Matak satiap manusia tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong nuding mun mung dituding, tong nyiwit mun mung diciwit. Andai kata ibu pernah diciwit batur, gerakannya awak ibu buah-buah baheula ibu pernah nyibit batur. Mun ibu ngalaman dihina batur, ulah wakan nuding kasih itu balik kana awak buah-buah ibu pernah ngahina batur. Tah hukum alam teh kitu. Tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong nuding mun mung dituding, tong nyetnah lamun mung difitnah. Iya Kang. Tuh. Maka mengarang hirup mah kitu keneh. Balik deui kana awak sorangan. Sanajis-najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali kalain mega taneuh, tapi najisna baham manusia ampura. Kanyerian batur moal bisa dikumbah sanajan ku 7 lapis. Matak ibu ayeuna balik ke dia bisi pernah ngajadikeun hate salaki wayangna tangkep doang. Aya. Cek salah kitu kunaon maneh balik pengajian jadi riweuh. Oh. Paling kuat 2 poe kayak di rumah angan atau lerang deui. Awewe ngaranna ge. Qalbi, qauli, fi. Ayeuna qauli sallallahu ala Muhammad. Tadi qauli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ulah wakateuleum nepi ka jero sakieu we raoseun. Oke, bener raoseun. Bawa kana alam hirup raoseunana maca sholawat kudu raoseun ucapan urang kata tangga kabaraya kadulur. Geuning kanyataan mah geunah maca sholawat di masjid datang ka imam di burger. Salaki sare. Listrik nit-nitan, budak mijah, nu nabi rabeng. Sangu eueuh, deungeunna beak aya keneh raos nabi ieu. Pala ka parakatan teh bebeurieun aing atuh ka barak cicing salaki teh molol wae.
di mana eta geunahna sholawat. Jadi maksud kuring sanes geunahna maca sholawat bawa kana alam hirup singeunahna ieu ucapan ka batur ka dulur ka tatangga ka baraya. Bener. Sing geunah matak nu ngaran hakikat ilmu mah opat. Lapad, makna, matan, maknawi. Lapad, makna, matan, maknawi. Lapad lapadna, makna artina, matan eusina, maknawi amalna. Cing aya urang kana ilmu karek nepi ka mana? Urang jujur-jujuran. Urang mah kana ilmu karek nepi kana lapadna. Nu dibaca mah bener ibu subhanallah. Ngareneng kali-kali mah ibu nyebut subhanallah jeung beo sarua. Beo bisa, urang bisa. Tah urang mah dituntut saenggeus maca subhanallah bakal dituntut tina gawena. Naon gawe subhanallah? Subhanallah teh maha suci Gusti Allah, berarti hate kotor tong dikukut. Tapi nah kanyataan subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen. Subhanallah dibaca batur meuli motor guntaber. Subhanallah dibaca batur nyen imah si eta kalah ka diabetes. Subhanallah dibaca batur nyen pila si eta modal. Berarti subhanallah karek sama pilil can kataong dina gawe. Bener? Ayeuna nu beunghar alhamdulillah mama cenah gedong sigrong mobil mewah sama lega salaki eukeul usaha bisa nyebut alhamdulillah mah. Tapi mana gawena? Gawena pagawean alhamdulillah teh lain sakadar gedong sigrong mobil mewah sama lega nyebutkeun alhamdulillah. Lain lamun jelema beunghar nyebutkeun alhamdulillah hampura entong hayang kana BLT. Iya mau gedong sigrong mobil mewah sama lega alhamdulillah aya RT dicarekan RT gelo RW edan situ kunaon ibu batur menang BLT aing teu yai. Jadi Allah gawe tina alhamdulillah teh karek amalan diwir cak katempo amalan dina pagawean. Mungkin ini ke kantor desa urang sing olecel mana ka lurah cing pagades teh aya naon batur menang BLT urang teu. Ai kuring aya di depan mama gedong sigrong mobil mewah sama lega nama geuning hayang BLT gandeng saya teh ustaz kitu ngarekan. Nah ada dibikeun hari itu langsung nyeditkeun mau motor Mio. Nyedit ka bank nyairkeun BLT. Tah berarti ieu teh can nepi kana bahasa alhamdulillah. Dalam geus boga alhamdulillah mah gedong sigrong mobil mewah sama lega duit boga datang BLT ditolak harita keneh moal kades mama moal narima ngan eudeup ditampak ngan pamikeunkeun ka yatim jeung ka miskin peupeurieun mak teu barang bere atuh ieu dikeun hak mah ta eta alhamdulillah teh lur well. Jadi